Sakedap tante ke heula sakedap bade ngadamel judul heulanya. Edisi kapangaosan bulanan bareng Enin. Oke guys, seperti biasa lamun dinten Rebo kahiji dina awal bulan, jadwalna sim kuring lamun nuju purun sok ngiring pangaosan. Sanes lamun purun, lamun kabujeng, lamun kaantosan, pasti sim kuring mah ngiring gitu tah guys. Kunaon lamun kaantosan nya da sim kuring mah teu bisa gancang-gancang. Lamun normalna pilakuan ku batur mah 10 menit, ku sim kuring mah moal kurang ti 20 menit. Nya da kitu teh ari teteh-teteh warung mah pasti make iklan dah hayang duit teh. Sok sanajan mesing di warung nuju teu rame-rame teuing oge, tapi da ari dilakukeunana bari disambil-sambil sareng beberes mah angger we kentar-kentir ka ditu ka dieu nya guys. Nah mangkana mang pangmeungpeung ayeuna nuju aya ayang beb cinta kulope di bumi, jadi we abi teh alhamdulillah bisa ka pangaosan. Tak ieu mau minum cenah make jeung teu aya deui sedotanna teh, jadi we diturih ku jarum. Berikutlah kiranya suasana pengajian di desa Simkuring tercinta nya guys. Rupa-rupa pokona mah aya nu keur haharewosan ya, aya nu keur mukaan kustik cenah da ama meureun kapnanya ditundaan. Tapi heueuh Simkuring mah da euy ti lembur teh kabeneran eueuh batur budak ngora anu mangkat, jadi sorangan we ngahuhulengnya. Sisi jeung sisi tuda nin hungkul moal bisa diajak haharewosan. Jeung ari ngaos mah hawana teh sok tunduh we nya, komo ieu eueuh batur ngobrol meureunnya kalah ngahuhuleng we kesel. Kalah wen barang dahar geus segala rupa, tadi lapis pelangi, ayeuna geus kana borondong guys. Yang seuri dipikir-pikir mah nya. Kalah ka dituna teh kesel-kesel aya tukang babangi kurupuk meuli babangi. Eureun gagayem parat meser babangi da teu aya deui aktivitas kalah nunutan guys. Keur sela-sela nundutan aya nu bade kaluar cenah jajan cimol, jangan lupa nitip guys. Beres nitip cimol lagi candi emam aya deui tukang donat beli lagi. Lain kunanaon guys, lamun tas indit-inditan teh da salaki abi mah sok kawas budak kudu we barang beuli. Lah nu puguhna mangadon barang beuli we gegede namahnya guys. Singkat cerita ieu ibu-ibu geura guys nembe oge Robin Pakna can dibubarkeun ku panitia da ngadon membubarkan diri guys buria. Euleuh siga nama geus teu kararuat meureun hayang ka tukang dagang mahnya guys. Teras tak ieu Simkuring nuju ngejajanteng nungguan mobil jemputannya. Lalu bisa kalian tingali ini tukang dagangnya banyak sekali sampai perjalanan pun rada macet. Tidak sampai di situ, macetnya terjadi di simpangan ini juga guys. Kalau ini mah bukan karena banyak tukang dagang tapi katanya habisun bensin guys. Sampai ieu wih nama jadi mendak tante ginah cenah da dina mobil itu teu kacanak jaba mogok seepeun bensin hayu naik bi. Ampun teuing lumayan kalah bodor sapanjang jalan da ngabojeg wae nya tante ginah. Tante Gina di sono ya, di depan Tante Gina. Oh, Tante Gina mah di depan aja. Ampun teuing kalah ka aya hiburannya guys. Oke guys.